Gara-gara virus corona jelema teu puguh rasa, siga anu teu percaya ka Gusti Allah Ta'ala. Sieun ku virus corona sabab paeh akibatna, nepi ka sagala rupa usaha keur mencegahna. Entong arindit ka Mekah sanajan arek ibadah, dilarang ku pamarentah ulah ibadah di Mekah. Banget kudu ditutupan sabab bisi katepaan, malah ulah sasalaman sok sieun aya virusan. Salat kepek di arima najan masjid pipir imah, lamun sieun ku virus mah berjamaah na di imah. Sakola ge diliburkeun barudak mah barungaheun, ujian ge ditangguhkeun guru-guru laliereun. Kudu caricing di imah tong loba kaluar imah, tah kitu ceuk pamarentah mun hayang bebas virus mah. Hayu urang palikiran bisi coplok kaimanan, ieu teh hiji cobaan nyoba kana kaimanan. Masih gitong dijauhan malahan kudu pinuhan, pek ngadoa babarengan lakukeun sing husu pisan. Mun masjid ditinggalkeun setan pasti aratoheun, malahan manyengserikeun sakabehna barungaheun. Tempat maksiat bubarkeun, pejabat korup singkirkeun, eta anu nganyebabkeun Gusti Allah teh ambekeun. Tempat ibadah ramekeun, para ulama mulyakeun, nabi entong dihinakeun, perjuanganna teruskeun. Ka'bah teh tempat ijabah, moal kakeunaan wabah, pek ngadoa masing pasrah ka Gusti Allah sumera. Tapi asa aneh pisan nurek umroh dicegahan, mata klieur pipikiran boa-boa loba setanan. Hayu urang malalikir lain karah cungar cengir, unggal peuting kudu lilir ngadoa tong ngadalah dir. Tobat ka Allah Ta'ala, ingat kana dosa-dosa, pek pasrahkeun sagalana ka Gusti Allah Ta'ala. Infak sodakoh lakukeun, malah kudu ditingkatkeun, Quran baca masing leukeun, ku Allah disalametkeun. Pek kuatkeun kaimanan, jeung tingkatkeun kataatan, entong ngagugu ka setan, ngajak-ngajak kasesatan.